nyampah eta kacarioskeun diobak di pangberokan putra Narya Kumbakarnanya eta Aswani Kumba Aswani anu kenging hukuman nyata ti Prabu Dasamuka sasatna nyariosna pokal ngahujat ka uwana nyata Prabu Dasamuka kitu kaya anak-anak nepi kaya Aswani Kumba Aswani dikerem diobak pangberokan teu dipasian tuang leut dugi ka kalaparan malahan disiksaan digebugan nanging ieu Aswani Kumba Aswani teh teu kerel-kerel Kang naon ieu lapar Kang teuing sieuan nepi ka kieu Kang ya atuh da kumaha bungan ayi nyaritana pokal teuing lapar Kang sabar weyi sabar dikoro katel dikoro karing Kang kabena-bena teuing si Dasamuka teh nepi ka kieu-kieuna nu matak cek akang oge ulah pokal teh kitu tuman atuh Kang urang badami we urang ngomongkeun kahadean di jeung akang ayo Kang sewangan lepas dina sabeungetan salapagi jeung katenangan tang urang kahancurang mun lapang silidang dosa sangkang janten sauyung tarabihan kawongan sing luyu sapiluluman tarabihan ngobrol di dieu bari nyedan deui mangga Kang kasumadang kaparu taujung kaya sumangeun urang tuang korban ampun teuing Kang wayahna urang cing konsekuen hubungan urang beda keyakinan beda akidah jeung manehanana sok sing sabar